fight, fight, and we gonna let it. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun wastapun yang si Andini, editor. Yang enak dong. Nama Abi Aisyah Sastisa sebagai pewawancara. Tepangkeun wastapun Rasi Lestari di dia Abdi Janten Notulen. Tepangkeun wastapun Akbar Armansyah sebagai kameramen. Abdi ngawabagal waktu sekedak, Abdi gaduh tugas di Wapakumana kedah ngawawancarai setiap ketua eskul. Naon yang diayakeunna eskul politik. Aya kagiatan catat siswa leuwih aktif kana olahraga. Sareng saha pembina poli jeung sabaraha hiji anggota nu jaringan eskul. Pembinana parega sekitar 56 orang. Iraha didirikeun eskul ieu teh jeung poe iraha eskul poli dilaksanakeunna. Kirang tahun 2017 poe Rebo jeung poe Salasa. Sok main di mana eskul politik? Kadang di sekolah, kadang marah ke sekolah saja. Tapi ka mana wae? Kadang ke SMA 5, SMA 14. Nah, waktu eskul teh dibagi dua antara istri sareng pemuda. Sangkan ke bentrok. Kumaha hukuman antara eskul? Nilai kosong dina raport. Gitu. Hatur nuhun awak tosna, hapunten nuhun. We gon' get it poppin', we gon' get it poppin'.